Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya tu kabingahan dina waktos ieu urang ngariung mungpulung sareng dulur-dulur urang. Sing mudah-mudahan ieu dulur urang sadayana dikuatkeun iman Islamna, dijauhkeun tina sagala balaina mangrupa cocobana dina diri urang sewang-sewang. Sing mudah-mudahan alhamdulillah dina waktu ieu kapendak sareng Mang Cepot. Satu acana Mang Cepot harita dina lalakon Mang Cepot anu kapendak di jalan ulah poho. Emang nonton Mang Cepot subscribe heula, like jeung bagikeun ka dulur-dulur urang sugan bae aya mangpaatna ieu carita Mang Cepot, lalakon Mang Cepot anu Mang Cepot kapanggih dina alanglang buana dina hiji leuweung. Mang Cepot lumpang jauh ka dieu jauh ka ditu, jauh ka lembur, ka dieu gunung ka ditu gunung tengah leuweung pikeungeun ieu tempat Dina perjalanan Mang Cepot ieu Mang Cepot kapendak jeung hiji jalmi diarankeun kolot, yang teu kolot diarankeun budak, yang teu budak. Manehna teh ieu ka Mang Cepot. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari uwa anu ti mana jeung arek naon di tengah leuweung kieu sorangan bae ku kuring dijawab kieu dulur. Kuring teh amplang-amplangan ieu dijauh ka dieu arek milarian anu jadi kolot. Pikeun tanyaeun kuring supaya ulah nyasar ieu kuring hirup di alam dunja dulur. Jeung kuring supaya nyaho kana jati diri kaula asalna ti mana balikna kudu ka mana jeung kudu kumaha ieu kuring. Itu dulur. Alhamdulillah ari kitu mah ieu. Punten ieu namina teh sareng saha? Nami kaula Cepot. Tah kieu Mang Cepot. Sugan bae jamang Cepot mah geus jauh langkah. Jauh lumampahna ka mana-mana. Lengkahna ka mana-mana sugan pangalamanna leuwih di diri kaula. Kaula bade naros ka Mang Cepot. Nah, Mang Cepot kuring sok ngariung jeung babaturan sok disebatkeun eta anu ngaranna papat kalima pancer. Kumaha Mang Cepot? Sugan apal Mang Cepot mah geus jauh lampah. Tah, ieu dulur. Ari anu kapendak kaula ge sarua. Can bisa can nyaho anu sabener-benerna ngeun cenah tiuk beja
Ari anu ngaranna 4 kali 5 pancer teh eta diri urang. Saha-saha dulur urang naon bae rupina dulu urang eta nu 4. Aya 2 tafsiran ceuk tafsiran anu sawareh anu kahijina getih anu kaduana sorry kieu ari anu kahijina teh cai. Urang tercipta tina cai anu hina, tina cai dijadikeun anu kadua naeta getih. Jadi urang sagumpalan darah. Ari anu katiluna nyaeta tali ari-ari. Jadi tali ari-ari eta aya dina ujal urang. Anu kaopatna nyaeta bali anu dikubur kana bumi. Ari anu kalimana nyaeta diri urang anu aya gumelang di alam dunja. Pan tadi tea aya barat, aya timur, aya kidul, aya kaler. 4 tah kalimana urang micingan ieu alam dunja. Urang makana kudu bisa bersahabat jeung alam, bersahabat jeung pohon-pohon dan para makhluk-makhluk anu diciptakeun ku Allah. Aya deui nu sawareh kieu eta panca 4 kali 5 pancer. Anu kahijina nur banyu. Nur banyu eta berarti cai naon, cai ketuban. Biasana lamun awewe arek lahiran memeh lahir eta biasana cai ketuban heula anu keluar betus. Tah. Anu kaduana nyaeta getih. Nur banyu. Nur bayu pura. Nur bayu eta darah putih anu leueur dina eta awewe tea. Makana teu saeutik loba jalma anu maot teu katolong lamun geus darah putih naek kana jantung eta urang teu bisa napas, teu bisa ambekan. Log teh maot teu katulungan orok nama salamet. Lamun naik kana mata buta. Nah. Anu katiluna nur geni. Nur geni teh getih anu beureum. Pasti lamun urang memeh lahir geh gitu. Entah ketuban atau anu putihna keluar deui darah beureumna. Aya nu saeutik, aya anu loba. Anu kaopatna nyaeta nur bumi. Nyaeta bali anu dikubur kana bumi. Ari anu kalima mah diri urang jelas. Makana urang kudu bersyukur. Kunaon urang anu kalima Islam diciptakeun rukun Islam aya 5. Pan meureun kieu. Timur, kidul, barat, kaler. 5 urang. Makna rukun Islam aya 5. Pokokna tina diri urang. Sejarah tina Pandawa 5. Aya deui
ngitung tina bolong anu aya dina diri urang sabaraha rupa bolong anu dina diri urang awewe lalaki sarua bae. Lamun urang disebatkeun mah hiji-hijina. Hiji teh meureun urang sungut anu panti urang ngomong. Anu kaduana irung anu panti ngambe. Anu katiluna ceuli anu sok kadenge. Anu kaopatna eta biang urang peranti iceun. Anu kalimana lamun lalaki peranti meureunan kiih awewe ge kitu deui jadi 5 nya. Tambah kitu bae ti Mang Cepot mah. Mun Mang Cepot mah hampura. Kadang-kadang lamun nerangkeun sok loba pohoan diulang deui. Bisi Mang Cepot salah yang tadi hampura aja Mang Cepot ge manusia biasa. Yang butuh didikaneun keneh, butuh belajar keneh. Lamun Mang Cepot tersalah, yeungkeun hadekeun. Lamun Mang Cepot keur bener, wayahna ulah disanjung-sanjung. Lamun disanjung-sanjung Mang Cepot bisi jadi kena sombong. Ya. Kacana ieu di carita di beureunan. Mang Cepot nyuhunkeun di hampura luhur saujung rambut dihandap saujung kuku sausap dampal. Di tengah-tengah aya 2 anu buleud jeung anu panjang. Anu buleud tekadna. Anu panjang lumampahna. Bisi tina ucap tekad lampah kaula. Ulah nyuhunkeun di hampura 1000 hampura. Kitu bae ti Mang Cepot nya. Wabil topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.